Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu qadiran Allah ngagaduhan sifat kaunuhu qadiran kaunuhu hartosna buktos kanggo Allah qadiran eta anu kawasa wadiduhu sareng ari lalawana kaunuhu qadiran eta kaunuhu ajizan hartosna ari Gusti Allah eta ajizan anu apes. Wadalilu ala zalika sarang ari dalilna karena Allah bukti Allah gaduh sifat kaunuhu qadiran eta dalilul qudrah nyata dalil qudrah dalilna Allah ngagaduhan sifat kudrat. Wa yajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu muridan sifat kaunuhu muridan hartosna kaunuhu ari Gusti Allah muridan eta anu ngarsakeun Gusti Allah nu ngarsakeun wadiduhu sareng ali lalawanana sifat kaunuhu muridan eta kaunu karihan nyaeta sifat kaunuhu karihan hartosna buktos ari Allah eta karihan anu kapaksa. Wa dalilu ala zalika sareng ali dalilna kana sifat kaunuhu muridan eta dalilul iradati dalilna sifat iradat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala sareng wajib dina hakna Gusti Allah naon kaunuhu aliman Allah kasifatan kaunuhu aliman hartosna buktos ari Allah aliman eta anu uninga wadiduhu sareng ari lalawana sifat kaunuhu aliman eta kaunuhu jahilan nyata sifat kaunuhu jahilan hartosna buktos ari Allah jahilan anu bodoh hilalawanana. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika Allah ngagaduhan sifat kaunuhu aliman eta dalilul ilmi dalilna sifat Allah nyata ilmu. Wa yajibu fi haqqi sareng wajib fi haqqihi tina hakna Allah ta'ala nu maha luhur kaunuhu hayyan naon kaunuhu hayyan sifatna Allah kaunu hayan hartosna ari buktos ari Gusti Allah hayan anu hirup wadiduhu sareng ari lalawanana sifat kaunu hayan eta kaunu mayitan sifat kaunuhu mayitan hartosna buktos ari Allah eta anu maut. Wa dalilu ala zalika sareng ali dalilna kana sifat kaunu hayan eta dalilul hayat sifatna Allah nyata sifat hayat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala sareng wajib oge fi haqqihi ta'ala tina hakna Gusti Allah anu maha uninga anu maha luhur kaunuhu samian nyaeta Allah ngagaduhan sifat kaunuhu samian hartosna buktos Allah samian eta anu uninga basiron tur Allah anu gaduhan sifat kaunuhu basiron buktos Allah anu bentan kaunuhu samian buktos Allah anu ngupingkeun sareng basiron buktos Allah anu ningali wadiduhuma sareng ari lalawana sifat kaunuhu samian wa kaunuhu basiron eta kaunu asom wa kaunuhu a'ma nyaeta kaunuhu asam sareng kaunuhu a'ma
kaunuhu asam hartosna buktos ari Allah eta asam anu torek wa kaunu ma sareng buktos Allah eta anu lalong. Wa dalilu ala zalika sareng aya dalilna Allah ngagaduhan sifat kaunuhu samian sareng kaunuhu basiron eta dalilus sam'i wa dalilul basiri. Dalilna sifat Allah ngagaduhan sifat sama sareng dalilna Allah ngagaduhan sifat basar. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakaliman sareng wajib deui di hakna Gusti Allah taala ngagaduhan sifat kaunuhu mutakaliman hartosna buktos ali Allah eta mutakaliman anu cumarios nu dadawuh. Wa diduhu sareng ari lawanna sifat kaunuhu mutakaliman eta kaunuhu abkam nyata kaunuhu abkan hartosna buktos Allah anu pireu. Wa dalilu ala zalika sareng ari dalilna yen Allah teh ngagaduhan sifat kaunuhu mutakaliman eta dalilul kalam dalilna sifat Allah nyata sifat kalam. Wal jaizu sareng wenang atana fi zaiz fi haqqihi ta'ala tina hakna Gusti Allah taala fi'lu kulli mumkinin nyata sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu sifat jaiz kang Allah teh nyata fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu hartosna ngidamel Allah kana saban-saban perkara anu mungkin au tarkuhu atawa Allah ninggalkeun kana perkara ninggalkeun kana padamelanana. Wa dalilu ala zalika sareng ali dalilna Allah ngagaduhan sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu annahu saestuna Gusti Allah la wajaba lamun wajib ieu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu midamel hiji perkara nu mungkin atau ninggalkeunana mun ieu jadi wajib ka Allah subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu migawena ieu saban-saban perkara atau ninggalkeunana lasoro tinang tos jadi al naon al jaiju anu nang wajiban jadi wajib au mustahilan atawa naftadina anu gaduhan sifat jaiz mustahil jadi mustahil kang Allah. Wa huwa sareng ari Allah ngagaduhan sifat soro jaiju wajiban muhalun eta mustahil. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.